Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaya puji milik Allah, sholawat miwah salam salamina didugikeun ka junjunan alam panutan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin anu bahagia, alhamdulillah urang sadaya patepang deui dina acara kamari ngabahas masalah rukun sahadat. Nu mana rukun sahadat teh aya 4. Hiji, netepkeun datna Allah Ta'ala nganyahokeun nafsiyah salabiyah. Kadua, netepkeun sifatna Allah sifat pangeran nganyahokeun ma'ani ma'nawiyah. Katilu, netepkeun af'al Allah Ta'ala nganyahokeun sakabeh mungkin wungkul tapa kudrat iradatna Allah Ta'ala. Kaopat, netepkeun asma'na Allah Ta'ala nganyahokeun sidikna Rasul. Neme beres nu kahiji nyaeta netepkeun dat Allah Ta'ala nganyahokeun nafsiyah salabiyah. Nu kaasup nafsiyah aya hiji nyaeta sifat wujud. Ayeuna nerangkeun nu kaasup kana salabiyah. Ai salabiyah teh sifat ku henteuna. Jadi keur Allah mah teu aya mimitina, teu aya tungtungna, teu sarupa jeung nu anyar, teu butuh kana tempat, teu butuh kanu ngayakeun sareng teu bingbilangan. Jadi salabiyah teh jadi sifat kunteuna atanapi pikeun miceun perkara nu teu pantes dinu ngadamel. Berarti teu pantes ieu sifat salabiyah di Allah Ta'ala, berarti pantesna dina sifatna, pantesna di urang. Sabab ieu urang ieu teh bukti sifatna Allah Ta'ala, seperti sifat kidam. Allah Ta'ala mah wajib kidam, ieu sifat kidam mah di urang mung sifat pangeran anu Allah Ta'ala. Ai urang mah sifat kidamna urang mah teu aya nu miheulaan da puguh bareng. Kamari tos dijelaskeun. Teras deui kadua nu kaasup kana sifat salabiyah teh nyaeta sifat bako. Ari sifat bako Allah Ta'ala mah wajib bako, geus wajib langgeng tong dipikiran. Tah urang mah aya disebut sifat bako. Ari sifat bako teh sifat pangeran anu Allah Ta'ala, buktina di urang. Keun dat Allah Ta'ala mah wajib langgeng. Itunya teu aya tungtungna, wajib langgeng tong dipikiran. Ta urang mah kanyahokeun sifat bako. Sifat bako ieu sifat pangeran, bukti namah di urang. Mana sifat bako nu aya di urang? Sifat bako di urang teh nyaeta tara make barang urut, anyar terus. Contoh, usik nu ayeuna lain usik nu tadi. Usik nu ayeuna lain usik anu tadi. Berarti ieu teu pantes dinu ngadamel. Katilu nyaeta sifat mukhalafatul lil hawadisi. Ari Allah Ta'ala mah dat wajib mukhalafah. Geus tong dipikiran Allah Ta'ala mah kaungger ku dat laisa kamisli syai'un, teu bisa disapertikeun, teu bisa diumpamakeun. Mung aya sifat mukhalafatul lil hawadisi. Ieu sifat mukhalafatul lil hawadisi teh sifat nu wajib di Allah Ta'ala, sifat nu wajib di Allah Ta'ala ngan buktina aya di urang. Gitu. Allah Ta'ala sifat pangeran, sifat mukhalafatul lil hawadisi teh. Keun Allah Ta'ala mah tong dipikiran dat wajib mukhalafah. Tak kanyahokeun mah sifat mukhalafatul lil hawadisi. Ieu urang boga sifat nu Allah Ta'ala sifat mukhalafatul lil hawadisi nu anyar beda jeung sakabeh nu anyar.
Ari Allah mah teu bisa disapertikeun, urang mah anyar tapi aya nu disapertikeunana nyaeta jeung nu anyar beda jeung sakabeh anu anyar. Contoh seperti sidik jari. Aya nu sarua sa RT sidik jari teu aya, sa RW, sa desa, sa kecamatan, sa negara, sa alam dunia aya teu? Moal aya nu sarua ieu sidik jari, lamun sidik jari aya nu sarua berarti ketika aya teroris salah newak. Tah ieu teh nembongkeun nu anyar beda jeung sakabeh anu anyar. Jadi sifat mukhalafatul lil hawadis ieu keur negeskeun kana wajib mukhalafahna Allah. Apal Allah taala wajib mukhalafah teh ceuk sifat mukhalafatul lil hawadis. Ngan sifat mukhalafatul lil hawadis teh ieu kaasup sifat pangeran. Berarti sifat mukhalafatul lil hawadis kaasup sifat salabiyah. Teras deui kaopat sifat qiyamuhu binafsihi. Allah taala mah teu butuh kana tempat, teu butuh kanu ngayakeun. Ngan ieu sifat mukhalafatul lil hawadis, sifat qiyamuhu binafsihi teh sifat pangeran, ngambuktina aya di urang. Tegasna urang sing bisa ngayakeun diri sorangan ku awakna sorangan. Kumaha maksudna ngayakeun diri sorangan ku awakna sorangan? Ngayakeun diri sorangan ku awakna sorangan ulah ku batur. Awak di dieu nyaeta awakna kijirim teh ruh, nafsu, akal, iman. Sok atuh ulah ku batur wae diayakeun teh. Urang teh geura ayakeun mangih tegasna mangihkeun diri. Pangihkeun diri ulah ku batur. Ieu mah digeruan ku batur kakara nyampeurkeun keur eueuh sasaha. Mana atuh urangna teh nu mana? Mata geura ayakeun ngayakeun diri sorangan ku awakna sorangan. Awak di dieu nyaeta ruh, nafsu, akal, iman. Atuh ruhna ruh nu mana? Minimal ruh kelas 4 nyaeta ruh rohmani. Ruh rohmani teh ngararasakeun kamurahan Allah nu geus disokeun ka urang. Timimiti gubrag ka alam dunia sampai ayeuna ngararasakeun ieu kamurahan Allah geus disokeun ka urang. Bahwa urang teh geus didesain ku Allah didamel bentuk anu sempurna. Eta wa didamel bentuk anu sempurna laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami nyiptakeun manusia kalawan bentuk sempurna. Ngana kasampurnaanana ya didesain kalawan bentuk sempurna gitunya. Matak manusia mah jelema diciptakeun irung mancung ku mancungna pantes, pengeh ku pengehna kurang mancung pantes, ceuli rebing ku rebingna pantes, teu rebing pantes. Da puguh ieu didesain ku Gusti Allah dibentuk kalawan bentuk anu sempurna. Tah ieu matak keur ngayakeun diri sorangan ku awakna sorangan teh plus kaeta ku ruh, minimal ruhna ruh roh mani. Insyaallah sanes waktos aya pelajaran khusus bab ruh, bab nafsu, bab akal sareng bab iman. Kan ieu mah sementawis bae dina rukun syahadat, hiji ngayakeun diri sorangan ku awakna sorangan teh hiji ku ruhna ruh kelas 4, ruh rohmani. Kadua ku nafsu deui ngayakeun diri sorangan ku awakna sorangan teh nafsu nu mana? Nafsu anu 4, kelas 4 minimal. Margi nafsu teh aya 7 tingkat. Hiji nafsu amarah, 2 nafsu lawamah, 3 nafsu sayiah atau mulhamah, 4 nafsu mutmainah, 5 rodiyah, 6 mardiyah, 7 kamilah. Minimal nafsu kelas 4 nafsu mutmainah. Matak dina nafsu mutmainah kakara aya panggilan ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Insyaallah ke aya bab khusus nerangkeun bab nafsu. Teras deui akal. Ruh nafsu akal ku akal oge minimal akal kelas 4. Akal lain akal otak tapi akli nyata akal manawi. Teras kaopat ruh nafsu akal iman. Iman di dia bet iman teh nyata betur rohmah gitu. Tah ieu keur naon? Keur ngayakeun diri sorangan ku awakna sorangan. Kalima kaasup sifat salabiyah teh nyaeta sifat wahdaniyat. Ari Allah taala mah wajib ahad. Allah mah wajib ahad. Henteu bilangan wajib hijina. Tah urang apal Allah ahad teh ceuk sifat wahdaniyat. Ai sifat wahdaniyat teh sifat pangeran. Allah mah dat, sifat wahdaniyat mah sifat gitu. Tah sifat wahdaniyat teh hiji, ari wahdaniyat teh aya wahdaniyat fi sifat, wahdaniyat fi dat, wahdaniyat fil af'al. Itu kaasup sifat salabiyah. Jadi sifat salabiyah teh keur naon?
micen perkara nu teu pantas di nu ngadamel, jadi teu pantas di Allah Ta'ala, pantasna dina sifatna di urang. Ka hiji tah nerangkeun naon rukun syahadat, hiji netepkeun dat Allah Ta'ala, nu dikanyahokeun mah nafsiyah salabiyah. Rukun syahadat nomor kadua nyaeta netepkeun sifat pangeran, nu dikanyahokeun netepkeun sifat pangeran nganyahokeun ma'ani makna wiyah. Jadi nu dikanyahokeun ma'ani makna wiyah. Sedangkan nu kaasup ma'ani ayat 7 nyaeta dimimiti sifat kudrot, irodat, sifat ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Naon ari ngaran ma'ani? Ari ngaran ma'ani teh nyaeta bukti temenan. Sakira-kira dileungitkeun kabodohanana tangtu nyaho karena jenisna ma'ani. Contoh seperti Allah Ta'ala mah wajib kudrot, wajib kawasa. Tah kanyahokeun mah sifat kawasa. Apal Allah Ta'ala kudrot teh cek sifat kudrot. Mana sifat kudrot? Tah sifat kudrot teh sifat pangeran, bukti nama disaha di urang. Tah ieu urang teh bukti kawasana Gusti Allah. Matak ieu disebut sifat kudrot. Matak sifat kudrot ieu keur negeskeun kana kudrotna Allah Ta'ala. Gitu. Contoh seperti namun dipertanyakan Allah wajib kawasa, wajib kudrot. Mana kawasan Allah? Ya urang. Contoh ibarat jalma ditanya, ya jalma bisa nyeun pulpen? Bisa. Mana buktina? Tah pulpena ngasongkeun tah pulpena, bukti ieu pulpen teh bukti ieu jalma bisa nyeun pulpen. Tah eta pulpen teh bisa disebut sifatna jalma bisa nyeun pulpen. Cara Allah Ta'ala wajib kawasa. Kanyahoanana Allah Ta'ala wajib kudrot, wajib kawasa teh ku sifat kudrot. Mana sifat kudrot teh? Ieu buktina di urang. Tah ieu di urang, ieu urang teh bukti kawasana Gusti Allah. Matak sifat kawasa ieu teh, sifat kawasa teh bukti kawasana Gusti Allah. Matak disebut kaasup ma'ani teh bukti temenan. Sakira-kira dileungitkeun kabodohanana tangtu nyaho kana jenisna ma'ani. Gitu. Contoh seperti mobil menang saha? Menang jelema. Ai jelema menang saha? Menang Gusti Allah. Tah jelema bisa nyeun mobil, bisa nyeun anu-anu teh eta teh sifat kudrot. Anu saha sifat kudrot teh? Anu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala wajib kawasa, tah ieu jelema mah eta sifat pangeran anu Gusti Allah Ta'ala. Matak jelema bisa. Matak di Allah Ta'ala mah kawasa, di jelema mah disebut kabisa. Matak sifat kudrot ieu keur negeskeun kana kudrotna Allah Ta'ala. Sadayana timimiti sifat kudrot sampai sifat kalam ieu kaasup ma'ani. Itu rukun syahadat. Jadi nu dikanyahokeun teh netepkeun sifat pangeran, nu dikanyahokeunna ma'ani makna wiyah. Naon ari ma'nawiyah teh? Ai slogan ma'nawiyah teh nyaeta netepkeun ma'ani dina dat. Matak kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu liman sareng saterasna sampai kaunuhu mutakaliman. Gitu. Matak kaunuhu qadiron nu wajib kawasa Gusti Allah, bukti Allah Ta'ala anu kawasa. Jadi netepkeun ma'ani dina dat. Jadi nu wajib kawasa saha? Gusti Allah. Upami ngudag kadinya teu aya nu urangan. Sadayana anu saha? Anu Gusti Allah. Matak netepkeun ma'ani dina dat. Itu rukun syahadat nomor katilu. Sakali deui nyaeta nganyahokeun netepkeun sifat pangeran nu dikanyahokeunna ma'ani sareng makna wiyah. Rukun syahadat nomor katilu nyaeta netepkeun af'alna Allah Ta'ala nganyahokeun sakabeh mungkin wungkul tapak kudrot irodatna Allah Ta'ala. Nah disebut tapak kudrot sakabeh mungkin sakabeh perkara nu bukti itu teh disebut tapak kudrot. Sabab ari kudrot masuluhi kodim dinakun itu rahasia ilahi. Itu rahasia ilahi. Ngan ayeuna geus bukti. Contoh jahed, aya jahed. Tah jahed teh ayeuna geus bukti jahed. Berarti itu tina suluhi disebut tapak kudrot. Ngan irodat disebutna matak wal kudrotu ijadu kulli mumkin aw tarkuhu.
kudrot mah ngayakeun sakabeh mungkin atawa au adamuhu atawa ngeuweukeun nana wal irodatu tahsisukuli mungkin irodat mah nangtukeun sakabeh mungkin matak aya paribahasa kudrot lain irodat ngan irodat tapak kudrot gitu tilu tah jadi nomor kaopat insyaallah dina waktos anu sami urang patepang deui urang lajengkeun kana rukun syahadat nomor kaopat sementara sakitu mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo simkuring nu ngadugikeunana umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.